Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Petingna Gumilar jeung Arman Darangdan. Pok bebeja ka mangsal hapi rek nganjang ka imahna Pak Adi. Ku akina diidinan bari supaya sakalian nanyakeun maksudna aya naon pangna tanyakeun teh. Aki mah teu bisa ka ditu bejakeun we capek keneh kitu nya. Cek akina geus kitu melos we Gumilar jeung Arman duaan arinit mapai-mapai jalan satapak sisi kebon. Dipalir-palir oge keukeuh Gumilar teh teu daek poho. Hatena kasuat-suat inget ka waktu keur ka tukang-tukang anu nimbulkeun kakelar jeung waas. Kagagas waktu peuting-peuting anjang ka imah Pak Adi teh ya. Kapan harita teh dituturkeun ku si pasar anjing kukutna anu kalintang icis. Ngan untungna teu katutuluyan lantaran sajajalan teh Arman ngecewis we natanyakeun kumaha pandena rupa nyiningsih. Mun geulis siga saha geulisna. Pek dibandingkeun jeung Nyi Arum jeung enting anak Pagobang atawa jeung Nyi Ici. Tenang, Nyi Enting mah eleh. Ngan eta dibandingkeun jeung Yuma. Najan wanda jeung rupana teu sarua ari tegep namanya kitu tah. Silih banting lah. Yuma rada gerah, danga jeung sonagar. Hari Nyi Ening mah lungguh timpuh, semu-semu rada dusun lah. Malum dah parawan kampung tara sabakota. Ali jeung Nyi Ici atawa Acek Dewi kumaha tah? Nyi Ici mah andelami pisan atuh eta mah. Mun Acek Dewi mah sangar. Malum celemahna mah anak jeger Malon Jaya. Cenah kitu oge. Gumilar ngajelaskeun barinya kakak airas ku kalakuan sobatna anu ngabanding-bandingkeun awewe siga kana barang we. Jeung kacan janji naon-naon gitu. Arman nanya deui hayang jelas meakeun kapanasaran ti ditu nama. Janji naon-naon man. Iwati ya sosobatan duduluran lah leuwih sulup nama lantaran kuring geus dianggap Adi tapi duka teuing jenis nama ngan bisi wae engke Arman mangih kajadian anu rada jangal lah ulah kaget nyamannya malum kana hate jelema mah sanu nyaho. Geus dibere jawaban kitu mah Arman jempe teu nanyakeun deui bari palona jongjone netep ka hareup milihan tincakeun anu remeng-remeng kasangan bulan sapasi. Hatena ngarasa bunga oge can puguh-puguh geus asa meunang lotre we anu kacida gedena. Ti kajauhan geus katempo runggunukna tangkal muncang. Mengkos saeutik malibir sisi kebon terus mapajalan satapak anu ngembat kaburuan imah jog we ka hareupeun imah Pak Adi. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum.
Gumilar ulup salam. Waalaikumsalam. Saha di jero aya memelan sora Padi. Abdi Uum sahanya. Nu di jero imah nanya deui panto mata can dibuka. Jana Wijana Abah. Gumilar malikan deui ngaran baheula. Wijana. Jang jana. Kadenge nu di jero imah solana kawas anu kaget. Berai panto dibuka, tembong Pak Adi nempo keluar. Kalacat Gumilar unggah dituturkeun ku Arman. Ari gok ari gerowe da puguh sidik ieu teh Wijana incuna mangsal hapi ujang. Nah, bani ngamplang-ngamplang teuing atuh jalu. Hiap-hiap kadieu kajero jalu. Pak Adi hari wus-wus. Damang Abah. Gumilar nyolongkrong sasalama. Cager ujang. Cager. Jeung saka ujang. Pak Adi nanya bari nyidik-nyidik ka Arman. Ieu sareng rerencangan, Bah. Maiti jeung Nyiningsih anu cita tadi ngahep-hep di engon ngagaran tak hudang da tesirik lama paheula-heula muru ka tengah imah. Aduh Jana anaking dah bage atoing dihna beli ngamplang toinya. Maiti ngarontok deudeuh. Kang Jana Nyiningsih ngakarokan nyeledegna tekebat ku tetepan jajaka anu anyar pinangi anu aya di gireun Gumilar. Mak Ning Daramang Gumilar ngararet kaduanana. Waktu netep beungeut Nyiningsih tembong Cipanona ngagarendang kasort ku lampu. Kakara oge arek gek dariuk ana gorawok teh di luar aya sora ngacerbet teu beda we ti sora gelap tengah poe ereng-erengan. Sa eta teh si Wijana kitu dek naon cenah. Reksa soroh kojor losos datang kadieu dah. Dek naon teh si wawak teh si goblok teh tah. Gorowokna Bahdira anu kabeneran datang kadinya bareng jeung si Oni patutur-tutur heula paneuri lah jeung Gumilar. Gumilar apal kana sora musuhna. Bari noel ka Arman rikat maehna ngakacreng kaluar. Bener we Bahdira jeung saurang baturna ngajaga di luar. Ngomong naon sia teh? Gagabah sia nya capek teh. Gumilar teu kampeuh nahan amarahna. Datang-datang doso soa kaos anu ureup ku cubung sia teh. Eling sia teh henteu. Si Oni nulu guruna dicacampa teh teu bemakrama deui heat we narajang ka Gumilar. Hayang kapake meureun atawa hayang disebut wanian bebela nu jadi guru. Kalawan teu ngarobah kuda-kudana Gumilar sakilat ngagunakeun gerakan potong kedet. Tonjokan si Oni teh lain ditakis tapi ngadon dipeupeuh pigelangna sarta kalawan sakaligus leungeun anu mentas dipake meupeuh. Teu dipeureupeun dipake ngadagor irungna. Gejrot si Oni ngadadak ngoleab. Irungna asa dipeupeuh ku halu besi. Sabot kitu disusul ke pereup kencana niban kana carehamna. Cidak. Si Ondi ngalengak. Geus kitu disusul deui ku sukuna disabat.
temunggah peta deui ngan keblak we huluna ningang golodog. Nole si Ondi adungan sakeak Bahdira anu talina rek narajang ka Arman ngagilir ka Gumilar. Nafsuna beuki ngagugudug. Tapi hatena rada murungkut oge si Ondi anu pangartina geus ningkat sarta geus cukup nampak warahan anu teu serikna dikemreng poe tapi ngan ukur sakoteap geus teu bisa hojah. Tapi da geus kagok asong. Sablut we Bahdira ngirimkeun peureup haneutna. Kalawan teu ngarobah kuda-kudana sakilat leungeun Bahdira anu keur nyebuk teh dipeupeuh ku leungeun kencana anu disagigireun dampalna dina gerakan potong kedet. Bari crot pereupna sakilat ngajojo irung. Bahdira ngajawel irungna asa remuk. Sedang leungeunna anu bieu dipake nonjok asa komper. Tapi sakilat Bahdira geus ngaheat deui rek najong ke kemplong. Orokaya Gumilar teu ngeser satunyang beas. Batlak bincurang Bahdira diteke satakerna. Atuh puguh Bahdira kontan mundur bari nyampoyong. Rasmahna kana bedogna sak dipesat. Teu sanggup ari ngalawan bari lemor mah. Oh, sok nyakeun we, nyakeun tong asasa lah. Ai bener-bener mah aya pangabisa. Sok deh kumaha tah. Bahdira teh demalan. Anu keur ngagakak teh hiuk we disabat ku bedogna. Gumilar rikat ngalalapkeun awakna dina gerakan monyet kemil rek meupeuh pigeulang. Tapi Bahdira rikat ngejat satekah pola rek nyabat ceuli musuhna anu tuku tungtung bedogna. Gumilar ngagila kagigir bari meupeuh pigeulang Bahdira anu nyeka bedog. Ngan sakali ieu mah Bahdira oge awas. Sakilat tarik bedogna badi balikeun sesekeutna. Maksudna mah naheunan leungeun musuh Gumilar surti kana siasat lawan. Manehna rikat ngejat. Tapi cilaka tungtung sesekeut bedog Bahdira geus nyuruntul rek niruk dada. Gumilar teu gugup. Bari musirkeun tanagana dina dua tungtung sukuna. Manehna ngajaul ka tukang bari satekah pola najong bedogna Bahdira. Ngan Bahdira oge teu cileureun, sakicep nyaliwangkeun bedogna saterusna nyewuk deui ka hareup. Tungtung bedog anu sakitu segetna teh ngajojo rek ngahancak badan Gumilar anu masih keneh ngalayang tacan saktanu. Bahdira anu rek niir awakna Gumilar anu keur ngalayang hatena geus ujub yen sakali ieu mah lawanna teh moal bisa menyat deui sanajan teu terus ngusek oge. Ngajoprak mah kudu lantaran geus taya dangka deui pikeun nyalametkeun dirina. Atuh Armannya kitu keneh teu kira-kira ngaranjugna barang mireuneuh posisi sobatna anu pikas lempangeun. Sakilat Arman luncat satekah pola rek meupeuh pigeulang Bahdira anu keur nyeka bedog. Tapi si Ondi anu harita keur nguniang hudang rikat ngabarengan leungeunna rek ningang tak-tak Arman cigigir. Arman rikat nyerong ngagiwarkeun paningang lawan. Bari ngasupkeun jurusna rek notog hulu angen. Bareng jeung ngejatna si Ondi nyingkahan pereup Arman, Bahdira teu kira-kira ngaranjugna lantaran badan Gumilar ngadadak ngaleungit dina sasaranana. Memang dina posisi Gumilar anu kasida kritisna sakilat manehna ngawangun gerakan kalakai murag ketebak angin anu hese pisan ditewakna lantaran
saban ngahyukna sameran angin anu nebak kana badana nu dilantarankeun ku nyampekna Panarajang. Otomatis badan Gumilar ngoreab kana lolongkrang kosong. Beuki gancang suat sieut bedog. Awak Gumilar beuki gancang kokolebatan nyingkahan Panarajang. Kolebat. Gumilar ngalalapkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil. Bari meupeuh pigelang sedeng leungeun kenca ngarojok iga burung. Bahdira ngabangkeun leungeunna ngerepeng, bedogna meceleng sarta satekah polah ngagilekeun badana rek nyalametkeun dadana, tapi leuyeut teuing kalawan teu katiten. Leungeun Gumilar anu tadi meupeuh pigelang teu bisa dihadang ngacepret ninggang careham. Bahdira ngan ukur bisa neuleu kolebatna nyaho-nyaho jol aya anu ngajedak we kana carehamna. Bari ngageronahan ka nyeri Bahdira ngajengkang teu bisa nahan awakna. Galeong keburu we ragragna diuk koejat hudang deui bari dadali degan. Gumilar ukuran nyerangkeun bari nyerengeh saeutik oge manehna taya maksud Narajang. Cacakan lamun niat mah ieu teh hiji kasepetan nu kacida hadena Narajang lawan dina mangsa tacan sayaga. Di sejen pihak si Ondi geus Narajang deui ka Arman kalawan ngagunakeun bedogna. Tapi Arman anu pangartina dina urusan main po mah geus cukup nampak gemlengna tinu jadi uwana nyeta Kiraksa. Teu bisa dianggap enteng. Sanajan bae lemor, sakilat manehna geus bisa miceun pangadek si Ondi. Hiuk deui bedog si Ondi nyerepet rek ngahakan iga. Arman rikat loncat ka gigireun bari neungeul pigelang, tapi si Ondi pangartina mah lain bantrak-bantrakeun teh si Ondi teh. Sanajan leungeunna anu nyekel bedog terus ngoleweng lantaran diketik, tapi manehna masih bisa ngawangun Panarajang. Bari dongko manehna terus nyabetkeun bedogna rek ngababat suku. Arman ngarti kana pibahayaeun. Kidung. Manehna luncat. Sukuna anu sabelah ngacetruk najong agado si Ondi. Si Ondi masih bisa meta. Bedogna diheumatkeun ka Arman. Orokaya Arman rek kacingkrak bari hiuk najong pigerangna. Hasil oge ari cetruk ari celeng we bedogna si Ondi mah celeng jauh nakar di macangna oge. Aduh, sia setan. Mani nyari sadek obok. Nah, teu rasasan pisan sadek. Si Ondi nyorowok palona muing cereng tandaning kacida amakna. Puguh manusia mah, puguh manusia kula mah, cek Arman si ganu ngaheureuyan. Puguh we lain deui si Ondi ngarasa panasaran, bari panasatena boga rasa dicoogado ku budak satepak. Memang dina umur mah Arman teh jauh tingaleunana. Atuh dina tangtungan nya kitu keneh jangkung eleh dedeg. Kalawan teu nyarita sebrut we ngasupkeun jurusna anu kaitung bahaya oge. Kurang-kurang rancingeus mah nu jai lawana mata kleungiteun panon dicolok ku rama-ramana si Ondi anu nyolocos. Arman ngaranjug oge. Manehna nyaho yen ieu jurus teh kacida jahatna. Jurus colok mata anu memang di wewengkon lemurna mah geus pada nyaho. Ngan ulah gana-gana dipake, tapi ayeuna ku si Ondi dipake pisan. Tapi salajan kitu Arman henteu gugup. Sakilat maehna ngarobah kuda-kudana, narik sukuna ka tukang bari muihkeun awak laki gigir nyerong bari ngababuk si kumusuhna. Tapi gerakan si Ondi leuwih kesit. Sakilat leungeunna geus leungit dina datangna deui geus robah rek ngarames beuheung.
Arman rikat nakis kulengan katuhu, tapi Oni sakilat nadi kelengeuna, sedang lengan kencana ngapresat rek noto geunteng. Waktu Arman nakis deui lengan si Oni ngahiuk rek nempug hulu angen. Ngan Arman oge teu cileureun atuh, maehna rikat ngejat pikeun nyalametkeun sirahna. Ngarasa panarajang nangan gagal jeung gagal wae, si Onde nafsuna beuki ngagugudug. Maehna terus ngadesak musuhna ku tengeulan-tengeulan anu matak mateni. Memang dina tanaga mah maehna teh leuwih unggul. Tapi ieu Arman, teu sabar Arman mah. Sanajan baru luncatan manehna kalawan tapis pisan nakisan panarajang anu jelawan. Sarta tempo-tempo manehna oge ngayakeun panarajang anu teu bisa dianggap enteng, anu akhirna ieu anu tarung teh ragot oge. Itu ieu pada hayang ngaragrageun. Untungna sanajan Arman loba kadesehna, tapi manehna geus ngapi milik gerakan-gerakan tipu anu diajarkeun ku Gumilar. Sanajan bener eleh tanaga, tapi teu burung bisa ngayonan musuhna kalawan sampurna. Waktu si Ondi ngahiukeun leungeunna rek meupeuh hulu angen, Arman ngalepkeun awakna dina gerakan monyet ngemil. Tapi sakali ieu mah si Ondi geus bisa neguh kumaha losna gerakan anu jai lawan saterusna. Waktu Arman rek lakukeun gerakan hap-hap pindah, si Oni geus milhaan manten luncat kana lolongkrang anu bakal ditencak ku musuhna. Anu teu minggeu deui ari cidong Arman luncat, ari cedak we dadana kabentur peureup. Koleang budak manehna nangkarak bengkar. Si Oni teu miceun tempo rikat manehna ngarontok. Tapi Arman anu sadar yen awakna rek diasah, sakicep ngabangun gerakan mau nangkarak. Bareng jeung datangna awak si Ondi, Arman rikat nunyeulkeun sukuna anu saterusna dipake ngayunkeun awak si Ondi dibantingkeun ka tukang ngaliwatan sirahna. Anu antukna teu bisa ditalekahan deui. Awak si Ondi ngalayang kawas lang-layangan. Kawas lang-layangan pegat we tina talina anu saterusna ngakedebut labuh. Datangna nangkuban, beungeus sarta sungutna nyusut kana taneuh. Anu saterusna manehna teu usik deui ngagoler kapaihan. Bahdira anu harita masih sengar-sengir ngarasakeun carehamna nu mentas dibentur ku Gumilar, ngakentak muru ka si Ondi. Bari palona buburi lengan kaduaan nandakeun amarah anu kalintang pohara. Tapi hatena mah kacida murungkutna, geus taya untupan pikeun ngalawan deui. Salah Andika anu ngajalan ti heula Bahdira. Gawe tengan musik-musik ulama li ngobah-ngobah macan turu, ngaganggu kanu kerjongjon, ngalajun nafsu goreng teh taya pisan euy-euy cing atuh sadar. Naon perlu Andika datang-datang ngajak ribut ha? Anu angeus we. Taya paedahna Bahdira. Ngungkit-ngungkit anu bihari ngungkablacak baheula anu ngasakadar nungtun kana Raja Wisuna. Ngaliarkeun tales ateul, naon untungna ceuk Gumilar satengah mamatahan anu jadi lawanna. Oh, tapi naon perlu napangna Andika datang ka dieu? Bahdira bari palona marong. Har. Nah salah kitu kaula datang ka lembur sorangan. Ieu teh lembur sorangan ieu teh. Datang ka dieu teh ka imah Pak Adi. Ya wajar we atuh kedatangan tatangga.
Oke Pak Adi teh ku kaula mah geus dianggap kolot pribadi. Lain sasaha. Teh sok ka mana kurap wae kalakuan teh kaos lain jeung kolot. Lain teh kanjang ka Ningsih lain. Oh, bisanya teh di kanjang ka Ningsih lain terus terang di dieu mah. Sono pedah itu geus jadi dulur lain sasaha. Alah, naon hubunganana jeung Andi kalamun kaula nganjang ka Ningsih? Bebas-bebas we atuh. Gumilar nanya, tarangna kerung tanda teu ngarti. Ulah api-api teu ngarti wijayna. Atawa memang anjeun ngahaja nu torekeun maneh. Ngabagong torek. Tanyakeun we ka Pak Adi, kaula teh piminantueunana atawa lain? Bahdira ngagakak ngawanter-wanter maneh padahal teh nama geus. Malah sukuna oge geus nyorocod. Bohong. Tong digugu. Gugu ge letah mah tutulangan. Ngeunah we ngomong teh janji ngab. Nya eta mah jejeunan we jejeunan. Abdi mah tur masa deket jeung manehna. Ningsih anu harita keur nempokeun jeung indung bapana namalang. Bari ngadila ka Bahdira. Dila keuleuh teh geuningan. Kumaha Bahdira? Kadenge henteu? Gumilar ngalengkah nyampeurkeun. Teu mirosea kana caitana Ningsih. Sekaula oge tanyakeun ka Pak Adi. Beh puguh, ulah mendatang ka dieu lain nepukan Ningsih lain. Dek silaturahmi we silaturahmi lajeng dulur. Bahdira nyaritan bari unuran Noel Kasiondi anu harita geus eling tina kapaehanana. Ngajak ini tidinya geus asa bek we careham dari tinggang di Gumilar. Ulah waka init dira ulah waka init. Can beres ye bisi salah sangka deui. Ulah waka init ceuk Gumilar bari tus nyampeurkeun ka musuhna. Ngarasa panasan oge ngadenge ucapan anu teu disangka-sangka. Tapi Bahdira anu hatena geus ditapu ku kasieun teu mikirkeun deui ka era. Ningali Gumilar terus nyeredeug teh. Manehna teu ngalobakeun di pamolah gancang we balik kanan anu saterusna ngaperembeng lumpat teu sirikna notog-notogeun maneh. Si Oni mah cul we tukangeunana anu saterusna mah nuturkeun ngabiur bing brit dicir bari gagaleongan. Geus karuhan musuh-musuhna ngabing brit lalumpatan mah Gumilar ngoloyong diasup ka imah dituturkeun ku Arman. Geuk dariuk deui sajongjongan mah ngaharuleng kawas eueuh picaritaeun. Pak Adi katut mah iti nya kitu keneh duanana pahaneng-haneng iwati Ningsih anu semegrug ceurik nyuuh kana tonggong indungna. Kang, kumaha atuh nasib ning teh Kang? Kieu bae. Nih eueuhna. Ningsih jongjon semegrug masihan tonggong indungna. Nah kumaha gitu ning? Gumilar api-api teu ngarti. Ngaret kanu keur nyuuh. Bahdira. Nah asana teh kudeng teuingeun Kang. Kan aya kabina-bina abang kena kerja mah anu hina. Eta geuning carosana mah sapertos anu laras. Gumilar bari ngaret ka Pak Adi. Bohong Dede Jang. Iya, bohong Dede Kang. Dasar buaya darat. Paparana marek maksa milu saya. Tah dengekeun Jang. Henteu ning mah teu suka Kang. Lebih suka ngajampana bugang. Kajen paeh marakayangan tinimbang
yang dipaksa mah kadang panjang nyining sih neng teleweleng sedengkeun beungeut mah masih kena nyuu. Eta sok luasan kitu teh sae pondok harapan teh keun sing sabar we sing sabarnya gumilar setengah upahan. Ya sabar teh kedaya jalana tuh Kang. Ari teh minta tulung ka saha ning teh Kang. Pokok taya panyelindungan. Gusti, abdi tulungan Gusti. Tah geuning disambat. Kuning biar disambat eta dah hakikat nama mung Gusti Allah anu kedah disuhunkeun pitulung teh. Syariat nama kumaha we sareng kusawae numawi ulah pegat pangharapan ini cukup milar dupi salajengna kumaha Bapak perkawis bahdira teh gumilar saterusna nanyakeun ka Pak Adi anu keur rambi sakarasa teu katuga ngadenge carita Anjeningsih. Memang leres jangjana cariosan bahdira teh namungan saukur kahoyongna sorangan eta teh. Kitu lejang cek Bah Adi. Oh, janten bertepuk sebelah tangan isan nama pentennya. Janten bahdira teh mi kapalai kaning gitu. Nya ujang. Ngan ku bapa teh cacan ditarima abong deui atuh ujang. Najannya bapak teh jelema taya kagaduh, jelema hina. Tapi ari gaduh minantu teh kahoyong mah aya anu sababan we dina umurna. Sareng pun anaknya teh sining. Balon Pak Adi ngageurina keur nyaritana. Ditolak atuh rapi henteu ku bapak teh. Teu ujang. Risi atuh da bapak teh. Ku ancamanana jang mung sangem bapa teh bapa mah moal maksa mirusak kanu jadi anak bilih janten awon temahna gitu. Gumilar ngahulang rehet panona ka Nyeningsih anu harita cerikna geus leler ngan kari inghakna we rehet ka sobatna anu keur anteng diuk digeureunana. Sanes ante pami kitu mah nyapanya. Kelah engke mau pami manehna ka dieu deui Pak. Jelaskeun lah ku Bapak. Tolak tong asa-asa. Cenah ngajak ribut ku abdi tangtos bakal disinghareupan Pak. Tenanglah Pak nya. Ceuk Gumilar pasti ngageudian hatena Pak Adi sakulawarga. Nya ari aya jangjana mah Bapak teu hariwang teuing injang. Sasat aya batur pakumaha atuh da kamari ieu mah taya pisan puntangeun ngadongkapan eyang hidup anu teu aya saruki aleh mah masih di pameungpeuk nyang ujang sora Pak Adi ngageuri pinuh kasedih. Oh sumuhun Pak sareng pun Bapak harita teh pun biang nu di Garut tos soneun hayong tepang gitu Pak. Pangsaulkeun we cenah aki empi tadi teh talata teu tiasa ka dieu saurna teh aya prayoga mah carioskeun we cenah ka abdi Gumilar nyaitana dari anaker. Nya eta ujang bapa teh bade ngumahakeun perkawis ieu pisan ka tuang eyang teh. Bingung bapa teh kedah kumaha mutuskeunana ieu teh jang. Ayeuna mah teu kedah bingung-bingung Pak. Upami leres bapa teh satuju sareng Nyi Eningna Nyi Ening teu kersaeun mah ya jeplakeun we tong asa-asa Pak. Dina ributna mah abdi oge sareng ieu pun dulur moal cicingeun Pak. Insyaallah lah Gumilar ngebrehkeun kasanggupan bari ngaret ka Arman. Apan panginten ujang sareng tuang ejang mah bade ka Garut Pak Adi.
nanya pinuh ka hariwang sumuhun teh nama Pak mung upami ninggal galaga kieu mah nya abdi ditangguhkeun we Pak. Gumilar mere jawaban pasti. Kinten-kintenna eta tuang eyang barisnya luyuan gitu Ujang. Padi ngarasa sangsi. Tidak kudu atuh Pak lah. Da sanes bade maksad awon pan. Atuh cenah teu nyaluyuan nya teh sawios. Namun tekad abdi parantos pasti Pak moal tiasa dilobih deui. Kasepuh di Garut abdi teh parantos teu kinten sonona. Namun upami ayeuna abdi kedah ngantunkeun bapa sakula warga dina waktos kayaan sakieu sulitna. Nya abdi oge moal tega tuh Pak hariwang abdi oge. Moal bapa moal waka dikantunkeun satungtung bahdira sareng komprotanana masih mangrupi hiji ancaman anu teu kinten ngabayakeunana Pak. Tenang we Pak lah. Salis ali bade unjuk di sanes Pak. Ngadina masalah ieu abdi sareng pun adi ieu pantos nekadkeun pikeun nindak kajoliman Pak. Oge jalmi-jalmi anu sangeunahna wae milakukeun jelema teh kitu. Gumilar mereka pasian anu mata karegregen hate Pak Adi. Ya ari bapa manuhun we anu aya. Teu hariwang yang hareupan bahdira ari aya nu bakal bebela mah. Dupi ieu si Ujang saha teh asalna mah tepang bapak mah ceuk Pak Adi bari ngalet ka Arman. Larencang ti pameungpeuk Pak. Namun da tos sajanten dulur we nu mawi teras ngaliling oge. Rencang sakanyeri sakapeurih Pak ieu teh di pangumbaraan walon Gumilar oge manehna ngarelet ka Arman. Sakilat matana ngerejep nicepan kawas anu mere Isara Arman surti balieur ret ka nyelingsih anu aya di tukangeunana nu aya di tukangeun mah uti ukur tembong beungeutna milu masamoan. Gilar pano nyelingsih anu keur anteng neuteup Gumilar sacara gerakan refleks mah ngalet ka Arman. Sek sakedapan bentrok kalius nyelingsih nyumputkeun beungeutna kana tonggong indungna. Sedengkeun Arman ngabalirkeun di beungeutna anu saterusna ngeluk tungkul nyoo kancing ka mejana bari hatena mah teu pugu lantaran haita oge berbarengan dengan